Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah waka zuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai yana guru ka ditu ka Kiwarupil Qurhi barang datang wah cek Kiwarupil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing naon encan ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan di kubur hirup-hirup atawa diazu dicabut lu teh diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian kurang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh pati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon hiji sakian, eselon 2 kasih, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian, emang diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah ge beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu mantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudna supaya keyakinan ka Allah teh mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantep ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah
cek majikan anak kak pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh kak ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe kak urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh kak aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang ngangguran atuh aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aing di paraban teu eta aing paraban urusan Allah aing butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan. Nah, urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam. Ieu mah carita nu luhur Abu Yazid Al-Bistami lepas kutubul aulia ngan memehna nyana zuhud. Geus jadi raja zuhud. Kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum. Salam. Hai maneh datang ke mana kazuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kula mah sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing ge kos kitu di negara kula mah aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelem eta anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada kos ya berarti can kuat maneh tah jadi ki Abu Yazid Al-Bistami jeung ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikeun ulah datang ka diendekeun di iman eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid Al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid Al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babaghi Sri Sikti ngahiji gedinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah akhirnya jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol heula piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk kayaknya dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk mah enggak saya kadalapan teh can aya keneh panjang telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus
Ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu. Asalna sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh. Geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz teh bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak cek. Itu kuatnya saya. Kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ke kota. Ngorandang ke kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring, cai na sagelas. Digeran diinum di dahar itu. Seger. Alhamdulillah. Nah doa. Gusti, pan Gusti mah maha kawasa. Atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ih make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gedebug kitu tah. Mun roti-roti bug ka handap. Emang pikiran urang kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Di mana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah waka zuzuhudan ka leuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai. Can kailmuan ku sia. Ilhamna maksudna kos kitu teh. Ulah waka khalwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang, moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia. Ayeuna neangan heula guru, neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Marufil Qurhi. Jadi enggak guru deui teh teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beureuh rezeki mah geus dibagi ieu kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang we naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan. Urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek. Eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kumaha kajeun teuing nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah mun selain kuliah de kuliah lah pokona geus di mana tuh di IAIN misalnya terus moal bisa lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah jang praktek lah kudu di pondok pesantren jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok ya bisa ya guru kaditu kaki Marufil Qurhi barang datang cek Syekh Marufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia. Aduh aing naon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing. Sia di leuweungnya hampir paehnya sia. Ngadoana teu beres. Bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amoh. Sakit luhur abad sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah. Amoh. Murigak bulunya lagi. Digak bulu tapi tetap can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana urang lamun nyaritakeun kawalian teh kos kitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing deuk mempercayakeun kos ummah supaya aing yakin
ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Oh, cek sama dokter teu percaya ka aing. Murid. Berangkat. Ayo. Ndek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Pan kanyahoan. Wah, buki sieun wae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Oh, datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep lah. Atuh. Kedatangan ku Ki Marupil Furki pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah ti luar. Nu boga imah sama Marupil Kuri jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek sama Marupil Kuri. Dah, ka muridna. Kan lamun can aya izin ti guru moal dahar. Begitu sama Marupil Kuri ngadahar sate hiji, cek ngahanem lagi. Didelekeun ku duaan. Pan teu di daharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kuyah ku sama Marupil Kuri. Endah dikado aku ke sekolah pada pamit baik sok dahar kalau pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate teu beres ya kajian kuku bahage ieu sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Masalah sakieu teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kedatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar. Hadi eta satena kunyana diicip-icip lah ngajudi balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masya Allah. Hampur aja na kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae ya urang ngadahar bangke kan. Tuh. Atau pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa. Atuh teh jangan urang biasa bae. Dek bangket dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kudu kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyawan lah geus bisa teh bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe paehnya. Cuman geus Yahudi baik. Kada cak muridna teh, cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae. Eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh mah aing mah ngobrol terus jeung Allah. Wayang cenah aing. Kos itulah kutubul aulia lu bantang geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah mun nginum sangat tadi dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bae dek dahar ge kieu bae engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa. Nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh. Mentek mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu masantren. Teu bisa tuh masantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah terus sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endeup ngajurus ka darajatna salafi.
teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung SMA jeung asad daun bedana taruah tah mah ngan beda ngaran sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat tetep ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok deketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak deket ulah tu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian ma zuhara minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sieun pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kae anu wau teh nya anu wau teh oh aya maleng emang bener loba nu wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang tuh nu aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing dikiki di ustad-ustad ku batu deh ieu ustad aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi ayu madzoharo mah bener bisa dijaga wa ma baton anu henteu gitu adi di loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya di loba jelema aya murid mung tapi sorangan boh ta eta henteu wa mabaton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neulekeun teu neulekeun godim Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja kurang di bos mah bisa lah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deulekeun nya ayo ngarokok bae ngajelos teu masalah teu kadeuleuk cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekal bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qoad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh
mana deui rajmil muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmah nak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah menukos kitu ya na'inu limadzalikum wassaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nulis diceritakan wassaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqatulu auladakum min imlaq nomor keempat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kelima wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam